Silaturahmi bisa ngahasilkeun opat kauntungan. Jigana ngan ukur jalmi nu teu waras, anu teu gabung roy teu kabita ku eta iming-iming atanapi ku eta pangbibita ti Allah. Ngaran-ngaran jalmi nu iman, ngaran-ngaran jalmi anu bener-bener yakin kana naon anu disampaikan ku Allah jeung Rasulna, sok sanajan ka urang nepina melalui lisan murang kalih. Saur Sayyidina Ali, Kanjeng anjeun ulah ningali undur maqala wala tandur liman qala. Perhatikeun ku anjeun naon anu disampaikeun, ulah ningali kamurang kali anu ngadugikeunana. Opat kauntungan luar biasa tadi, hiji urang dibeungharkeun emutan, leungit karuwet, leungit kasusah, leungit kabingung. Anu kadua dibeungharkeun hate, tegesna tatmainul qulub, dibere manah anu tenang tentram. Anu katilu insyaallah ginal mali, dibere kasugihan dina harta. Anu kaopat naon cenah tadi Pak? Urang dipaparin aljah, tegasna kadudukan darajat anu dimuliakeun munggu Allah Subhanahu wa taala. Amin.